Para mitra anu sami-sami ngabadungan dongeng, Mang Jaya ngaturkeun nuhun mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya Official tiasa katampi kalayan kabingahan. Di antawisna para mitra sadaya dongeng nuju dihancak ku Mang Jaya teh carios nyambung nuju judulna nyaeta Marakayangan karangan Bapak Tatang KS. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun ka wargi-wargi sadaya. Anu mana ayeuna teh karaos tos nincak bagian ke-61. Perkawis para mitra ngabandungan dongeng iraha we waktos salsena. Tiap jalmi benten-benten kasalseanana. Mangga nyangakeun kumaha kabiasaan sewang-sewangan aya waktos salse dina ngabandungan dongeng. Mangga cenah kuring mah cenah waktu salse teh ieu jam 6 isuk-isuk cenah salse aya kieu mah cenah kitu. Mangga nyangakeun we. Ai ceuk urang Sunda para mitra sadaya jam 6 enjing-enjing teh namina waktos carangcang tihang gitu nya para wargi. Itu margi nuju ka antawis para mitra panon poe rupina ti acan. Tapi dah jam 6 teh rupi-rupi aya tos keluar panon poe teh. Margi para mitra alam robi gitu nya para wargi ari jam tetep cenah dina jam. Namun para mitra gerakan alam rada robi. Nyangakeun para mitra Marakayangan karangan Bapak Tatang KS dina bagian ka-61 Wilujeng ngadangukeun. Para mitra anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta Marakayangan. Ieu dongeng karangan Watatang ayeuna teh para wargi nincak bagian ka-61. Para wargi anu mulia, dongeng parantos dugi ka nalika Yuliani dilamar ku Cepdeni. Kumaha terasna dongeng mangga urang sami hanca bae mugi-mugi acara ieu tiasa nyugemakeun. Atuh saur Watatang sareng teh titip salam ka para mitra sadaya bilih nu kasabit nami kasabat tempat hapunten. Mangga para wargi sadaya dongeng urang teraskeun bae. Mugi-mugi tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Janten tos caket masih keneh lami para wargi. Urusan Bastari pantacan kadongengkeun deui kumaha geletuk batuna kecebur caina kitu. Teu acan kadongengkeun deui kumaha saterasna para wargi sadaya mangga urang hanca bae. Mugi-mugi acara-acara nu kasangakeun ti studio tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbeberahmana. Kasugri kaum dangu di mana we ayana mugi-mugi katampi kalayan kabingahan. Kurang leuwih 2 minggu ti sabada Yuliani dilamar ku Cepdeni. Ibu Ramana ngayakeun babadan tenan tina perkawis waktosna salametan. Saur ibuna Cepdeni, janten ciosna salametan teh dina kaping 17 sasi Jumadil akhir painten amananya. Nya dina tanggal sakitu sakumaha perhitungan Paridwan. Lamun dihitung ti poe ieu mah kurang leuwih 3 minggu deui nepi ka prungna teh. Walerepas sastra wiguna. Si horeng anjeuna parantos utang itung cai lutung utung etang piwaktoseun salametan. Dupi eta kumaha kinten-kintena upami kange waragana salametan. Dipasihkeun ti payun ka pihak istri na teu aya lepatna amana? Nya eueuh salahna. Ngan eta kumaha maksud ibuna? Dibikeun ti heula teh kumaha maksud ibuna? Mumun maksud abdi mah bade dipasihkeun ti payun nanging kitu ge sanes ngahinakeun ka sepuhna Yuli. Mung anjeunna bilih teu acan aya siap waragadna. Jaran ke dipasihkeun, ayeuna dipasihkeun atuh engke mah kantun ngabantun anggeanana wungkul. Panginten urang teh teu kedah nyanak artos engke mah dina waktosna. Waragad kanggo naon teh kaprayogian naon-naonna mah urang serenkeun heula ti payun. Ka pihak istri kitu maksud abdi teh amanah. Eta kinten-kinten amanah nyaluyuan upamana rencana abdi kitu. Ya teu nanaon rek dibikeun leuwih ti heula oge. Ngan si Asep kudu dibejaan heula. Jeung deui si Asep kudu ngabejaan piwaktunana. Meungpeung aya keneh dangka kurang leuwih 3 minggu deui.
supaya diditu ngayakeun persiapan. Dasa handeuna atuh. 3 minggu teh sakedeung ngahareupan hajat mah. Encan itu teh ieu teh nguruskeun ondangan, jaba ondangan kudu dicitak, can deui nguruskeun ieu ka urusan KKUA. Apan meureun barudak teh kudu pulang anting. Malah aya penataran cenah ayeuna mah rek kawin teh. Da eta maksud jeung tujuan sangkan hirupna runtut raut sauyunan aya paribasa kacai jadi saleuwi ka darat jadi salogak. Kitu pamaksudana mah meureun ti pihak KUA mah diayakeun penataran teh. Malah kudu dipariksa kesehatan sagala cenah ka dokter. Da ieu nyirikeun yen samemeh urang pru kawin teh kudu asak dina sagala-galana. Atuh dina urusan kesehatan dipariksa sahanteuna bising aya penyakit anu nular anu nimbulkeun masalah engke ka hareup, terutama nimbulkeun masalah pikeun turunan budak urang. Kitu maksud jeung tujuan nama. Lain berarti ngahalang-halang, lain berarti mempersulit. Lain ngan eta mah maksud jeung tujuan nyegah. Aya paribasa leuwih hade sadia payung samemeh hujan, leuwih hade nyegah tibatan urang ngubaran kitu. Meureun pamaksudana mah. Jadi teu nanaon ceuk abah mah, teu nanaon. Walarepa sastra wiguna atuh Ibu Kamal Karmini nyauran Cep Deni anu nuju ngelapan motor di payun. Asep, Asep. Ulun, cing ka dieu sakedeung, saur Ibu Karmini atuh teu sesah Cep Deni norojol. Lepir senaon Bu? Cep Deni naros kalayan cali. Ieu perkara waktuna salamatan teh geus ditangtukeun ku Paridwan dina tanggal 7 likur bulan Jumadil akhir. Lamun dihitung ti poe ieu mah kurang leuwih 3 minggu deui. Mun lajeng kumaha Bu? Ta ayeuna wayahna Asep kudu ka ditu ka indung bapana Neng Yuli. Ngabejakeun waktuna salamatan tanggal sakitu. Sangka nu di ditu ngayakeun persiapan ngan perkara keur waragad salamatan mah. Engke we kira-kira pisa minggu deui atawa beh dieuna ge pisa 10 poe dana. Ku ibu ke dikaditukeun. Saur Ibu Karmini. Dupi kadituna iraha Bu? Ayeuna we jeung bejakeun ka Neng Yuli meuli sapatu jeung rok mah. Engke we kira-kira pisa minggu deui barengan ku Asep. Ari meuli ku ibu mah bisi kagedean teuing atawa kaleutikan teuing. Ongkohan meuli jeung manehna mah sangkan milih pangaresep manehna jeung di lamun dipameulikeun ku ibu bising atuh meureun teu resepeun kitu. Da beda itu ai kolot mah. Jeung barudak ngora ai ka pangaresep kolot na geus pasti. Ibu mah mun resep kana warna anu kitu teh kitu tah pangaresep ibu. Sedengkeun pan teu akur meureun jeung pangaresep Neng Yuli. Kulantaran kitu keun dina urusan pakaian maserenkeun ka Neng Yuli. Ngana tangtu meureun waragad nama ku Asep dibawa. Sakalian meuli pakaian kitu. Katu bade ka jaman heula Bu. Saur Cep Deni teras ka jaman bebersih. Mulih ti jaman ngalaksanakeun heula ibadah netepan lohor. Kira-kira jam 2 harita Cep Deni tos angkat. Teu nyanak motor margi emutanana caket ieu ka Bumina Yuliani. Nu teu kungsi setengah jam Cep Deni tos dugi kaleresan Yuliani nuju sasapu di buruan. Pareng Yuliani cengkat. Geuning Kang Asep, damang Kang Asep. Mangalingi. Yuliani meuni kontan marahmai. Pangestu Yul. Samulina kumaha apa sareng ibu daramang? Alhamdulillah Kang, dupi ibu sareng apa kumaha wari lujeng? Alhamdulillah daramang Yul. Mangga tuh linggih Kang. Yuliani ngalacat unggah dituturkeun ku Cep Deni gek cali. Angkat kamarana apa sareng ibu? Meuni asa sarepi kieu geuning. Aya nuju di palengker ke sakedap urang wartosanya. Tembal Yuliani ngoloyong ka tukang. Pak, itu aya Kang Asep ka dieu. Aya Asep geus lila. Neme, tembal Yuliani pondok. Kiapa rek ngumbah leungeun atuh, sobar tuluy ka cai. Asep damang. Pangestu Bu samulina kumaha? Cep Deni nyolongkrong sasalaman. Pangestu Asep dupi ibu sareng ama kumaha daramang? Alhamdulillah Bu. Baler Cep Deni nu teu kungsi lila sobar norojol kalawan sasalaman ka Cep Deni. Nyalira wae Asep. Abdi bepa nyalira Pak. Baler Cep Deni. Ngada meleuteun atuh Yul.
bios Yul ulah ngarepotkeun naon Kang tema Yuliani asup ka kamar makan tuluy nyician cai kopi 2 cangkir beling kalawan tekungsi 2 menit geus dianterkeun ka jero gek Yuliani diuk gigireun rohaya indungna ngahaja wae Asep acan api muli tilu sanes ngahaja Pak manawi kajurungan ku ibu sareng ku ama waler Cep Deni bari ngaluarkeun rokok jeung kayu apina tina pesak lancingan atur rohaya semu kaget kalawan gancang tumanya dupi kitu aya naon Asep rohaya neuteup kana rarai Cep Deni eta saurna teh perkawis waktosna salametan parantos aya katangtosan manawi teh aya wagelan mah sadayana bade dina kaping 17 sasi ieu Jumadi Lakir saur Cep Deni atuh sobar repok nyarita kaping 17 sasi Jumadi Lahir 17 ke ayeuna tanggal genep atuh 3 minggu deui meureunnya sasi ieu Asep leres Pak tuh dietang jeung 3 minggu deui bener 3 minggu deui kirang langkung 3 minggu deui Pak salajengna saur ibu perkawis eta mun kangge biaya salametan mah insyaallah bisa minggu deui bade dikintunkeun ka dieu ku ibu nyalira nanging kitu ge saur ibu hatur punten sanes ngahinakeun ka apa kali ka ibu dipayunkeun sote supados jongjon ih kumaha cenah tah ibuna nyanuhun atuh Asep bade dipayunkeun mah mali sakawitna mah ieu ge Yuli bade sasanggem ka Asep mun perkawis kangge pisarateun supados dipayunkeun jalaran nya kitu atuh Asep lah rupina getos kauninga kayan ibu sareng apana Yuli sakieu buktosna ngaturkeun nuhun sateu acana ge Asep ceuk ibu rohaya kakara aya beja kitu geus ngarasa bungah luar biasa bungahna atuh bilih apa bade ngadamel serat uleman sabaratus seueurna bios lah abdi bade pesen ka rencangan jalan rencangan teh sok ngadamelan serat uleman duh katunya Asep bios engkewe perkawis ngadamel serat uleman mah jan apa teu acan babadan tenan sareng ibuna Yuli sareng eta deui Yul perkawis ngagale sapatu sareng acuk mah saur ibu teh ngagale we ku nyalira disarengan ku akang jalan ngagale ku ibu mah bilih kagengan atau nepi kaalitan atuh bilih warna-warna kirang cocok utamina mah sapatu sareng selop rupina pisa minggueun deui ge ku akang disamper ka dieu mung perkawis ngagale sinjang mah tangtos kayak ku ibu dipanggalikeun sinjang mah tuh geni Yul bade dipanggalikeun ku ibu sapatu nagenya cek rohaya asa beuki bunga mung eta we Asep pamah hulang-hulang teu tina perkawis tempatna sedeng kaayaan di dieu sakieu rupekna panginten ku Asep ge kauninga tong bujeng-bujeng engke dina waktosna salametan caca kamari ieu ge kata tamuan nu sakitu dukdakna paadu tuur komo engke moal teu hareurin usik temenan karangan heureut deui sobar ngarasa wegah ku tempatna da memangnya imahna sobar teh leutik jeung heureut buruan para mitra kaum dang sobar ngarasa wegah ku perkara tempatna da memangnya imahna sobar teh leutik jeung heureut buruanan bios perkawis tempat nama engke badi abdi bade banten sang ibu atuh eta ge aya tatangi di paliwetan kaleresan anjeunna miwarang nganggo tempat nya katinggalna mah laluasa teh pakaranganna ge aya kana 3 kalieun ieu mung nya kitu apa teh atas teu pararuguh ari ngangge tempat anu sanes mah kana tangtos ngabarubahkeun sajabay ti kitu kagiridi ku ratusan jalmi panginten mawi sanggam abdi ge perkawis tempat nu bade badanten meh sareng pun biang atuh Pak saur Cep Deni atuh pok rohaya cumarita mun eta mah teu langkung Asep atuh ibu sareng apa Yuli mah bade nyangakeun we ka Asep Kang Asep mah atuh nyangakeun ceuk Yuliani mun nyangakeun Asep sareng naon atunya meuni unggal ka dieu teh dianggurkeun bae nya ceuk rohaya mairan cek kapuah teu kedah repot-repot pamang atuh ditampi mangga Asep mangga tema sobar ceg kana cangkir marengan nginum bilih bade tuang atuh Asepnya mung teu gaduh rencang anu sae di dieu mah lah matak ngisinkeun atuh da atur nuhun Bu sanes nampik pangasih nembe teh sateu acana netepan lohor teh nada heula waler Cep Deni bari nyimpen heula cangkir kana pisin kira-kira sajam lamina Cep Deni pamitan jalaran tos majeng ka asar kalayan anjeunna janji bade nyamper Yuliani dina waktosna ngagale sapatu
Geus aya kana tangtua katangtuan perkara waktu tur biaya kesalamatan rek diheulakeun. Sobar jeung rohaya pamajikanana ngarasa regreg. Bisa napas malah asa henteu eungap teuing ku ayeuna mah geus aya niat rek ngabejaan Nyimas Arnesa. Sasat urut pamajikan Amir lanceukna Sobar. Nu teu kungsi 3 poe ti sabada kadatangan ku Cep Deni, Sobar jeung rohaya pamajikanana Arini. Ka Nyimas Arnesa ngan Yuliani teu milu teh sabab diteang ku Ibu Karmini pimertuaina. Da puguh Sobar jeung rohaya inditna kana mobil umum. Atuh teu kungsi setengah jam geus anyog kanu dituju, bus arasup ka pakarangan gedong. Nu harita di luar aya saurang aki-aki keur ngajejentul moyan. Bari diuk dina kursi hoe si horeng aki-aki teh tayalian Aki Wiranta. Bade gana Juragan Komarudin geus sehat deui. Ngan ku ayeuna mah Aki Wiranta geus nyedak kapikun kalawan geus kurang reungeu. Atuh pok Sobar uluk salam bari ngajanteng hareupeun Aki Wiranta. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sobar menang 2 kali tapi Aki Wiranta teu nemalan. Tayohna teu kadenge malah mah mencerong kana beungeut. Ari rohaya pok redang harewos. Teu kadangueun panginten apana jarantos sepuh panginten nya sugan. Ceuk Sobar nyolongkrong sasalaman ari Aki Wiranta. Sanggeus patarema dampaleungeun pokna siga nu kaget. Amuing. Ieu si Kasep kakareng ngalongo ka Aki. Kabina-bina teuing ilain teh Ewon. Usum naon di lembur teh euy, usum poe deui. Geus maracul merundang lembur mah nyawon. Cek Aki Wiranta. Nyebut Ewon atuh rohaya rungah ringeut. Bari hate hayang seuri dumeh nu jadi salakina disebut Ewon. Sanes Ewon abdi mah Aki nanging Sobar dupi Aki teh sanes nu jenengan teh Aki Wiranta teh akitu. Sobar apaleun keneh ka Aki Wiranta. Baru can aya hujan. Nya di ka kota mah unggal poe hujan teh euy. Kacipta euy barejad meureun gararing teh meunana meureun nya. Gararing temenan sawah di lembur bararajad. Aya we hujan mah aduh. Geus pasti we ieu pamajikan lain nu ngaran si Imi teh. Aki Wiranta geus ka mana-mani. Rohaya majarkeun Imi. Sanes Imi namung tince cek Sobar kalah ngaheureuyan atuh rohaya nyiwit kana tetepokan Sobar. Dupi Juragan Komarudin di dieu aya Ki, pokna bari tarik nyarita. Nyaja dewek mah bingung euy bocah. Rek ka lembur teu meunang wae ku si Anom teh, sedeng dewek teh hayang pae di lembur euy. Tapi ku si Anom kudu di dieu cenah majar teh di dieu ge lembur oge maot mah sarua ngagoler. Atuh deh jadi sayang seuri dipikir-pikir mah. Di mana nu pae hajrag-hajragan atunya euy? Janten Juragan Komarudin teh di dieu nya Ki. Naon-na? Sumuhun Juragan Komarudin sareng Ceu Arnesa di dieu keneh lingisna. Oh, nama tu dek ka jero mah tapi kelanan urang ngabejan lah si Romra. Sabab si Sosina dicekel ku manehna. Cek Aki Wiranta ngaleos jalan tukang. Bari bengkung-bengkung we dina leumpangna. Ari rohaya harita ngadongeh ka hayang seuri ti tadi keneh. Ngabandungan caritaanana Aki Wiranta. Rengkak paripolah Aki Wiranta matak pikasirieun. Gok Aki Wiranta paamprok jeung Malomra. Nurek miceun runtah ujug-ujug pok we Aki Wiranta mementa kunci ka Malomra. Nyai cing ka dieu keun sosi pandut teh euy. Montong digegeuweuk wae Aki rek ka jero teh. Mani kudu kukurilingan jalan tukang, gancang aja keun. Jeung eta aya baraya Aki ka dieu deuleu. Kunci naon ari si Aki abdi mah teu nyepeng kunci. Cek Malomra rada kerum. Ye, lain minta cai kopi, aing mah lain, ye, orang-orang ke sia. Geus saliwang arinya nih. Aki mah nanyakeun sosi deuleu, lain cai kopi. Aya ku torek-torek teuing ceulit atuh lain teh. Cek Aki Wiranta kalah ngambek. Majarkeun teh Malomrah saliwang tur torek. Para wargi kaum dangu upami ngabandungan Aki Wiranta sok hayang seuri para wargi. Mang Jaya minangka tukang dongengna gage ka bapa-bapa sadaya. Da urang malalah ki geus pasti sigana teh hiji waktu jiga Aki Wiranta. Nya pohoan alias pikun atuh para mitra nya budeg alias torek.
atuh mata cenah para mitra lamur teu bisa ningali geus pasti kana kituna siga Aki Wiranta bari benggung-benggung geus ka gambar para mitra Aki Jaya aduh ampun para mitra deh terus dia mah tiasa dicegah upami dipaparin Yuswa kuno maha kawasa panjang Yuswa para wargi sadaya sedengkeun ai kondisi mah pasti robah moal tiasa geus aki-aki jag-jag cenah jiga kiwari moal tiasa para wargi moal tiasa da eta mah faktor alam moal tiasa dicegah hayang jag-jag we cenah kuring mah hayang ngora wae mah tapi nya aya oge haksad nama ai nyegah mah moal tiasa para mitrangan hartos nama dina kadarna atanapi ukuranana dina waktos gitu tiasa diperlambat gitu carana nyata kedah sehat we para wargi carana mah teh kedah sehat tenang kesehatan kedah dijagi gitu atuh cenah kesehatan jasmani kedah dijagi ku gerak teh ulah ngan calik wae ngadamel teh kitu pami urang calik wae sedengkeun para mitra atuh tuang calik terang-terang gemrot teh awak teh terang-terang ngabayuh-yuh we para wargi sadaya moal tiasa dicegah mun kieu nu mawi kedah gerak kitu ai olahragana mah naon we mangga nyangakeun sakumaha kabiasaan cenah kuring mah biasana leumpang mangga kuring mah cenah biasana ieu olahraga teh cenah ngadayung naik perahu mangga kumaha kebiasaan kuring mah cenah biasa olahraga teh main bal mangga pada bulan abot main bal para wargi nganu santai-santai Yuswa parantos langkung ti 40 manu santai-santai gitu para wargi olahragana jalan-jalan bade jogging bade naik sepeda bade ngadayung perahu atuh sareng anu sanes-sanesna mangga nyangakeun atuh cenah ieu lah kuring mah cenah ieu geus kabedag ieu main golep tuh emang jaya mah nyieun golep we ngagolep dina sirah aduh atuh cenah ieu olahraga badminton mangga para mitra mangga tenis mangga kumaha kebiasaan janten ieu teh dicegahna teh atarapi diperlambatna teh nyata ku gerakan-gerakan urang keneh kitu diantawisna para mitra mangga jaga batur mah anu ngajaga diri urang sorangan anu ngajaga diri urang sorangan teh urang keneh urang-urang keneh lamun teu dijaga ku urang rek usaha para wargi sadaya ieu awak teh kitu nu mawi mangga urang sami-sami ngajaga diri tina sangkan janten sehat ngajaga diri sangkan janten sae atuh ngajaga diri tina padamelan anu awon kitu diantawisna mangga urang teraskeun hanca dongeng nu judulna nyaeta Marakayangan karangan Watatang teh ngadongengkeun Aki Wiranta jadi panjang lebarnya mangga urang teraskeun sakumaha Aki Wiranta malah ngambek majar teh malomrah saliwang tur tore teu nyepeng kunci abdi mah Aki kunci mah di ditu napel we dina pantona Aki masuk ngadatangkeun pidorakaeun kabatur bisa nyebutkeun tore kali Aki getuknya malomrah keuheul Aki Wiranta ngadon seuri ngaheheh baripokna teh ari sisipulkeun saliwang mamakai nyeri merek udu di sagala lain minta udu Aki mah lain nyinyum eta sosi itu aya baraya Aki ka dieu ti lemur ngabejaan di lemur eueuh bae hujan cenah kitu sawah kagaringan aduh nempi ka bararejat mangkani sawah di lemur Aki maka sebut sawah guludug atuh cek urang da ieu teh mah tada hujan deui Aki Wiranta geus kamana meuni nyaritana kurang-kurang asa hampura mah puguh we matak ngadatangkeun pidorakaeun kawan tugas nyedek kapikun keur kitu torojol nyimas Arnesa tos meresan tempat kulem aya naon Aki meuni galecok wae sareng malomrah taros nyimas Arnesa torojo juragan Komarudin Rojo ti kamar mandi tos wawasuh panangan jalan kalotor tas mersihan motor iya si Aki ngado nyuhunkeun kunci panto majarkeun teh kunci panto dicecepeng ceraku emak padahal kunci panto mah tara dicecepeng tema malomrah ari Aki Wiranta pokna tak neu ni mas neng so aya Aki nyuhunkeun sosi teh aya kalau masihan udud orang-orang kene geus saliwang ni lomrah mah
akhirnya kalabat ke kudu ngurilingan kurilingan jalan tukang tuh ini nama ku anom ge cenah sosi pantau di cepengna aduh punten atuh anom aki namu sosi sakedap itu aya baraya aki ti lemur atosan di lemur ti aya hujan cenah kitu Aki Wiranda tetap meminta kunci ka Juragan Komarudin. Naknya malomra aya baraya si Aki Nyimas Arnesa ngaliri ka malomrah. duh ka atuh neneng da cita tadi gitu aya sasaha Temal malomrah padahalnya dihareup aya semah sayalian sobar jeung pamajikanana. Ngan malomrah nyebutkeun eueuh sasaha sotenan dumeh teu nyahoeun. Para mitra anu mulia, harita Juragan Komarudin Sumario dah kebae bidang teuing malomrah. Urang nawe kudu asa kampura sabab si Aki mah geus nedekapikeun saur Juragan Komarudin. Teras kalebat malomrah kaluar mikeun runta. Ari Nyimas Arnesah kapabon bade masak. Baragan Juragan Komarudin kalebet ka kamar di luar sadanu keketrok kana panto. Gilak Juragan Komarudin Malik teras ngojengkang kana kunci panto. Ana berai semah duaan harita sobar uluk salam bari manggut. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Damanggan sobar nanya bari nyorongkrong sasalaman. Pangestu ujang ke sate ujang teh nya. Sareng nu ti mana teh ieu teh? Juragan Komarudin hilapeun deui ka sobar. Kawan tugas aya welasna taun teu patepung. Kapan abdi teh raina caroge Ceu Arnesa gan muhun raina almarhum Kang Amir. Tema sobar ngajelaskeun. Ke. Sanes jang sobar teh kitu? Leres abdi teh wastama sobar gan. Astagfirullahalazim. Panyanten teh sanes jang sobar. Aduh, punten ujang punten. Punten akang teh samu pura-pura sanes pura-pura. Saleresna hilap deui. Yap kalabat ujang kalabat. Juragan Komarudin nama emuteun kalayan ngangken atubuh sobar jeung nyirohaya pamajikanana Arasu. Kumaha sadayana daramanggan. Alhamdulillah dina waktu si ujang. Kamana wae atuh meuni belengles. Kapungkur we ka dieu teh nalika ngawartosan Jang Amir ngantunkeun. Malih harita sareng Nyimas Komala kalih itu si Bastari. Atuh kadua kalina mun teu lepat mah nyusu naroskeun. Nyimas Komala bajar-bajarkeun dibawa ku si Bastari. Leres mun kapungkur we mung 2 kali gan. Dupi ieu teh tuang rai. Juragan Komarudin nunjuk ka rohaya. Muhun pun bojo dupi Ceu Arnesa ka mana gan? Aya keur di tukang. Baler Juragan Komarudin teras nyaura Nyimas Arnesa. Kalawan teu hararese norojol. Mung hanya kal waktosna sehe.